Itu sih anu order. Akhirnya saya di driver. Ayo naik guys. Kayak bisa nempol lah. Gampang cerita jero. Saya ngasih lah jadi driver yok. Ya ini lah nama jadi jelema weh. Maksud nanti mana yang ngasih lah jadi driver? Kakarak sih mah dong. Lila nama yang mikir heula dek tente ieu teh. Ari sia kamari di tukang obat. Oh, udah ditita euy. Kita kusaha kolot. Lain tes saudara. Emang si kehet sih teman ditahan wae kayak. Oh, dicita wae. Oh, udah kumaha we usaha mah. Nu penting mah halal meureun. Nya atuh. Terus ya kunaon pindah? Pindah ke mana? Aing tadi di dieu wae nya kan sendiri. Aing teh iraha siap pindah jadi driver. Jadi tukang obat mah kudu neangan jelema gering dong. Piraku jelema cager ujug-ujug hayang gering. Main mah gitu. Nu cager teh hayang gering, ambil asuransinya cair. Lo bakal tipu dong dagang obat mah lah. Aina nu nyeri huntu minta obatnya nyeri cangkeng coba ge. Itu mesti adeui meureun nu nipu mah. Nyanggeus atuh anu geus mah. Adeui meureun salah mere obat ka anak batur teh. Nyapai atuh dong anak batur diberi obat nu salah wae mah. Jika nama sia salah mere obat da matakan kabur ti pegawean maneh teh. Sok suudon sia mah Kunaon sia teh jadi ojek wae atuh. Menjadi ojek bang ngeluh aing sok aneh-aneh wae penumpangna. Aneh kumaha yok? Kadang sok leuwih kapasitas teh dong. Tah nu leuwih aneh mah ibu-ibu. Anakna sok dibawa wae teh 2. Anu hiji karek asup SD coba ge nya. Anu hiji deui teh karek asup knalpot coba ge. Yang benul besan. Mantu. Ya, kadang ngomong-ngomong saya ka mana ieu teh dong ngobrol wae teh tadi. Tadina aing ari kadinya tah salewat tah di tukangan ya. Oh, terus? Tapi ayeuna mah lurus we heula. Ke dihareup aya puter balikan. Puter balik ka dinya deui. Nya ayeuna we ulah dingkengker puter balik mah tuh. Tah mengeuna ngobrolna maksudna. Ye nu balik saya teh bodong. Saya teh tas di mana rek ka mana ieu? Aing teh tos ngalamar gawe yo, tapi teu katarima. Naon sih? Pajarna teh aku nggak butuh kamu sekarang, cenah. Anjing wae. Emang teu katarima teh kunaon dong aslina? Fisik aing teh lemah yo. Ya alhamdulillah kena tuh dong ari fisik mah. Untungna kan Iman jeung Imin tah. Maju sia mah. Tapi lamun Iman heueuh jiga aing yo. Ya. Tapi lamun Imin boleh diadu ieu mah. Buset, tuan diadukeun ieu mah. Jelas. Enggak sih atuh ngenaikan jeung aing nya ini mah. Da lain beus dah. Aku dikenaikan ieu mobil kijang. Lain gitu maksudna teh dong. Maksudna kumaha? Sia nangan mobil ayeuna ieu nya. Urang daftarkeun jadi driver bareng. Boga mobil doyok. Aku aing pakai Hot Wheel narikna. Tah kan Hot Wheel ka mobil ieu. Buset. Oh, nyanggeus atuh. Ayeuna saya ngelamar ka mana deui coba mun geus ieu. Aing ujung-ujungna ngelamar anak pawakil yok. Yeuh, saya teh pan disuah harapan bodong. Emang hese nya melupakan hiji kenangan. Da emang hese dong. Terus ayeuna rek ka mana coba sia? Ka mana weh yok? Ajak aing jalan-jalan. Aing sono oge ka sia ya. Apaan sok ngopi jeung aing saminggu sakali di Salapan Jati. Nya udah disebut atuh kanyahoan meureun tongkrongan aing teh yo. Nya sampean atuh ieu Fortuner aing kotor meureun. Ngan Toyota doang kijang. Nya geus atuh ayeuna mah lah urang mau mobilan we bari menakeun bensin nya. Oh nya Indigo ieu mah, diajak Indigo. Oh nya geus atuh tah pake heula sabuk pengamanna. Dek naon cai kebut. Aing nyetel lagu ieu ame awak teu milu joget lah. Saya sabuk pengaman di mana? Orang eta tempo ieu kaca ge dipuirkeun ieu. Teh, haek sabuk di mana doyok? Sawae sia kena kilu perapat. Yang geus, ayeuna mah tarik we pi. Mongko meureun. Tarik sis, semongko. Kini tinggal aku sendiri, hanya berteman dengan sepi, menanti dirimu kembali. Di sini ku terus menanti, akan ku coba untuk menanti dirimu kekasih.
Aditya Sutradara. Ketawa monyet tuh. Aja ada buaya anjing goblok. Gimana gua bisa ngomongnya? Sebagai takma, asup dah terlucu cai mah. Pira aku aing kan bakal aja